Kitabul Alim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidin nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal jami'u ma ari sadayana perkara zukiro nutos dicarioskeun ieu emat min fadlil ilmi nyatana tina kautamian ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu innama huwa pastina hari ieu jami'u ma eta pihakil ulama il amilina pihakil ulama'i eta dina hakna para ulama al amilina anu ngaramalkeun sadayana bi ilmihim kana ilmuna ieu ulama al abrori pirang-pirang anu sarae al muttaqina pirang-pirang anu takwa alladzina nyatana jalma-jalma qasodu nu ngamaksad ieu ladina bihi ku ieu ilmu wajhallahil karimi kazat Allah nu maha mulia wazulfa sareng kana caket ladaihi payuneun Allah bijannatin naimi ku pirang-pirang surga nu pinuh ku kanikmatan laman lain jalmi qasoda nu ngamaksud ieu man bihi ku ilmu agorodon kana pirang-pirang tujuan dunyawiyatan nu bangsa dunia min jahin nyatana tina kapangkatan au malin atawa harta au mukasarotin atawa ngalobakeun pil atba'i di pirang-pirang pengikut atawa jamaah wa talamizi jeung pirang-pirang murid faqad ruwiya mangka nyata tos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma tolaba eta anu nyupri ieu man al ilma kana ilmu liyujariya supaya ngadebat ieu man bihi ku ilmu al ulama ka pirang-pirang ulama au yumaria atawa ngelehkeun ieu man bihi ku ilmu al fuqaha ka pirang-pirang fuqaha ahli fikih au yusrifa atawa malengos ieu si man bihi ku ilmu wujuhan nasi kana pirang-pirang dirina manusia naudzubillah adkhala tah ngalebetkeun hukaman saha Allah Gusti Allah binari dina neraka pentingna tujuan rek neangan ilmu teh
kumaha. Makana para ulamaul amilin mah tujuanana teh wajhallahil karim we atos karena Allah we ngajina karena Allah nu ngawurukanana karena Allah ku ngaji jeung ku ngawurukanana ngamaksud hoyong caket ka Allah. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Turmudi Imam Turmudi wa anhu sareng katampi ti Nabi. Man ari saha jalma ta'allama nu ngaji ieu man ilman kana hiji ilmu. Mimma tina perkara yubtagho anu diteangan bihi ku ieu ma naon wajhullahi ta'ala ridona Allah ta'ala. La yata'allamu teu ngaji ieu mah hu kana etu ilmu illa liyusiba kecuali supaya menang ieu man bihi ku ma gordon kana pamaksudan minad dunya tina hal dunya. Lam yajid ta moal manggihan ieu man arfal jannati kana bauna surga. Tong borah asup bauna oge moal ngambe. Jalma nu ngaji kana ilmu tapi tujuanana pamaksudan bangsa dunia. Wa anhu sareng katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma ta'allama eta nu ngaji ieu man ilman kana ilmu li ghairillah pikeun salian Allah. Au aroda atawa ngamaksud ieu man bihi ku ilmu ghaira wajhillahi kasaliati Allah. Falyatabawa mangka nyokot ieu si man maq'adahu kana tempat cicingna man minan nari tina neraka. Wa anhu sareng katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta didongkapan sahabil alimi anu berilmu yaumal kiamati dina dintenan kiamat payulko mangka ditibakeun ieu alim pinari dina naraka fatandaliku mangka kaluar naon aktabuhu ususna ieu alim peujit payaduru mangka muter ieu si alim biha ku ieu tabuh kama saperti perkara ya duru anu muter naon al himaru himar birroha ku gilingan payutipu mangka nguriling sa ahlun nari ahlu neraka payakuluna ngarucap ahlun nar ma eta naon ma ari naon gitu laka eta tetepikeun anjeun payakulu mangka ngawaler ieu si alim kuntu bukti kuring
Amuru eta marentah kuring bil khairi kana alus tapi walaati teu ngadatangkeun kuring hi kana khair jiga calo gitu. Bandung mari manehna teu ngilu. Wa anha sareng ngalarang kuring anis saritina damel awon. Tapi waati jeung ngadatangkeun kuring ngadatangan kuring hi kana syar. Wa an Bisrin jeung katampi ti Imam Bisri radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala auha maparin wahyu saha Allah taala Gusti Allah taala ila Dawuda kana Nabi Dawud alaihi salam la taj'al ulah ngajadikeun anjeun baini di antara kuring wa baina kajeng di antara anjeun aliman ka anu berilmu maftunan anu difitnah payub'idaka mangka ngajauhkeun ka anjeun naon takabburu sombongna ieu si alim an mahabbati tina cinta ka kuring ulaika ari itu aliman maftunan kutta'ut tariqi eta pirang-pirang begal nu megat di jalan begal kutta'u megatkeun tariqi jalan megat di jalan begal ngaran ala ibadi ka pirang-pirang hamba kaula. Wa qala sareng nyarios sa Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu wa rahimahullah innama yuta'allamu pastina diaji naon al ilmu liyut tako supaya dipikasieun bihi ku ilmu saha Allahu Allah wa inna ma fuddila jeung pastina diutamakeun ieu ilmu ala ghairihi ngelehkeun lian ilmu liannahu karna sanyana ieu kalakuan sareng tingkah yutako dipikasieun bihi ku ilmu sa Allah Ta'ala nambah ilmu nambah rasa khauf ka Allah itu saur Imam Sufyan as-Tsauri fa in ikhtalla mangka lamun jadi cacan naon hadal qasdu ieu tujuan wa pasadat jeung jadi ruksak naon niatu talibihi niat nyuprih ilmu bi ayyas tash'ira kuyen ngarasa ieu si talib bihi ku ilmu at-tawassula kana cukang lantaran ila munalin kana nudi menangkeun dunyawiyin nu bangsa dunyawi min malin nyatana tina harta au jahin atawa kapangkatan faqad baqala mangka nyata batal naon ajruhu ganjaran ieu si talib naudzubillah wa habito jeung jadi sia-sia percuma naon amaluhu amalna si talib
wa khosiro jeung jadi rugi ieu si talib khusronan kalawan karugian mubinan anu nyata. Wa qala sareng nyarios saha al-Fudail Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an wa rahimahullah, balago tos dugi ni ka abdi naon annal pas kota sanyana jalma anu pasek minal ulama'i ti para ulama wa min hamalatil Qur'ani jeung ti golongan hafizul Qur'an yubda'u eta diheulakeun sahabihim ieu paskoh yaumal kiamati dina dintenan kiamah qabla abdatil asnami dina samemeh golongan nu nyembah pateko. Jalma pasek ti golongan ulama leuwih ti heula digiringna samemeh jalma nu tukang nyembah pateko. Wa qala sareng nyarios saha Al Hasanul Basri. Eueuhnya. Balagoni anal paskota minal ulami wa min hamlatil Qur'an yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abdatil ausani. Ausan sami jeung asnam pateko. Al-babusani ari ieu bab anu kadua fi adabil muta'allimi dina ngajelaskeun tata krama anu ngaji fi nafsihi dina dirina ieu ali muta'allim tata krama keur dirina sorangan wa fihi jeung eta tetep dina ieu bab asyratu anwa'in ari aya 10 pirang-pirang warna pi minal adabi tina pirang-pirang tata krama 10 poin dina ieu bab tata krama santri keur dirina sorangan. Kihiji al awalu rinu kahijina eta yutahhiro yen nyucikeun ieu muta'allim qalbahu kana hatena muta'allim min kulli ghishin tina setiap panipuan wadanasin jeung kotoran wa ghillin jeung sifat ngunek-ngunek wa hasadin jeung sifat hasud wa su'i aqidatin jeung gorengna akidah wa su'i khuluqin jeung gorengna pirang-pirang akhlak. Liyasluha supaya pantes ieu muta'allim bidzalika ku itu tadhirul qalbi liqabulil ilmi pikeun nampakna ilmu wa hifdihi jeung nalarna ieu ilmu wal ittila'i jeung nalitina ieu ilmu ala daqaiqi ma'anihi kana jerona pirang-pirang makna ilmu
wal fahmi jeung ngarti li gawamidihi kana pirang-pirang samarna ilmu. Hiji nyucikeun hate. 2 ayyuhasina yen ngaluskeun ieu si muta'allim an-niyata kana niatna pitolabil ilmi dina nyupri ilmu bi ayyaksida ku yen ngamaksud ieu muta'allim bihi ku tolabul ilmi wajhallahi karna Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah wal amala jeung kana ngamalkeun bihi kana ilmu wa ihya asyariati jeung ngahirup-hirup syariat wa tanwira qalbihi jeung nyaangan hatena muta'alim wa tahliyata batinihi jeung ngahiasan batina ieu muta'alim wa taqarruba jeung gawe deukeut minallahi ta'ala ti Allah ta'ala wala yaksida jeung teu ngamaksud ieu si muta'allim bihi ku tolabul ilmi al-aghrad kana pirang-pirang tujuan ad-dunyawiyatan nu bangsa dunia mintah silir riyasati nyatana tina hasilna kapamingpinan wal jahi jeung kapangkatan wal mali jeung harta wa mubahatil aqroni jeung dibanggakeun ku kerabat wa ta'dimin nasi jeung ngagungkeunana jalma-jalma lahu ka muta'allim wa nahwi dalika jeung saumpamana nu kabeh asalisu ari nu katiluna tata krama santri kadirina ayyubadiro eta yen buru-buru ieu si muta'allim gagancangan bitahsilil ilmi kana ngahasilkeun ilmu sababahu dina waktu ngorana ieu muta'allim wa auqata umrihi jeung pirang-pirang waktu umurna muta'allim wala yagtarra jeung teu katipu ieu si muta'allim bi khad'it taswifi kutipuan anu ngengke-ngengke wa ta'mili jeung ngadago fa inna kulla sa'atin maka sanyana saban-saban waktu tamurru ngalewat ieu sa'ah min umrihi tina yuswana muta'allim la badala moal aya ganti eta tetep laha pikeun sa'a waktu ayeuna kesempatan ayeuna nu isuk beda deui nu kamari komo ayeuna mah nya ayeuna wala iwada jeung moal aya gaganti anha tina ieu sa'a nu teu ngaji ayeuna cadu manggih logat deui nu ayeuna dilogat ku ente wa ayyak to'a jeung yen megatkeun ieu muta'allim ma kana perkara qadaro nu kaduga ieu si muta'allim alaihi kana ma minal alaiki nyatana tina pirang-pirang hubungan asyaghilati anu nungkulkeun wal awaiki
jeung pirang-pirang panyegah almaniati anu nyegah antamamit tolabi tina sampurnana nyuprih ilmu wa bazlil ijtihadi jeung nyurahkeun kasungguhan wa quwwatil jiddi jeung kuatna tekad pitahsili dina ngahasilkeun ilmu pa innaha mangkasanya ieu alaik jeung awaik qawati'ut tariqit ta'allumi eta pirang-pirang nu megatkeun perjalanan ngaji. Arabi warinu kaopatna eta ayakna yen qanaat ieu muta'allim minal kuti tina makanan pokok wal libasi jeung pakaian bimaku perkara tayasaro nu gampang ieu mah pabisobri mangka karna kusobar ala adnal aisi kana pangrendahna kahirupan yanalu anu meunang ieu muta'allim sa'atal ilmi kana jembarna ilmu wa jam'a samlil qalbi jeung ngumpulkeun bubuk hate min mutafarriqatil amali tina pisah-pisahna pirang-pirang kahayang wayatafajjaru jeung mancer kaluar pihi dina qalbu naon yanabiul hikami pirang-pirang sumber na hikmah. Qala nyariosa Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala la yuflihu moal sukses saha manjalma tolaba nu nyuprih man al ilma kana ilmu bi'izzatin nafsi ku ngamulyakeun diri wa sa'atil ma'isati jeung ngajembarkeun kahirupan paingan cekolot kudu kuru cileuh kental peujit ari jadi pelajar walakin naman jeung tatapina jalma tolaba nu nyuprih ieu man hukana ilmu bizillatin nafsi ku nyederhanakeun diri wadikil aisy jeung nyempitkeun kahirupan wa khidmatil ulama'i jeung ngahidmat ka ulama aplaha tah bakal sukses ieu talib mantea wayahna we capek jeung tunduh mada eta meulina wallahu a'lam bishawab. Rabbana